Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sedayana aji nada ngerti ya tepang deui sareng singkuring Dedi Bulldozer anu bade ngawancarai aya kadongkapan kesepuhan anu pengalaman tos istilah nama tos tesur gitu zaman kapupur terutami perkawis kawasan anjeunna teh domisilina teh calikna teh dicaket Gunung Haruman anu sakumaha terang urang sadayana Gunung Haruman nyimpen hal-hal mistis anu dugi ka ayeuna seueur anu terang. Dina deket ieu urang naroskeun ka sesepuh Gunung Haruman anu katalahna mah kapungkur teh dedemit gunung leutik nyaeta awal bahagana mangga naroskeun ka ayeuna. Abah kumaha damang? Alhamdulillah sehat wae nya alhamdulillah. Ieu kan mama nah apalagi kan mama salaku kasepuhan anjeunna anu nuju naliti dina bidang segala rupiah hal anu bersangkutan sareng mistis sareng budaya secara kebudayaan baik di daerah domisilina we sami di Kadungora. Tah bah ngawitan wae ya abi bade naroskeun dieu mah kumaha seueur sih berita di luar mah anu cenah Gunung Haruman teh aya anu tapi ngan saukur cariosan hungkul bah engke sareng wah aya nampalai terang tina narasumberna abah mah kahiji orang dinya caket kadua memang anu ngalaman zaman harita kejadianana cing kumaha eta silsilah batu kuda teh kieu aya sok teh baca batu kuda teh teh baheula bisa abah keur tanya keur mangga abah keur ngolak abah kesentang atau nya kadi itu abah teh rek ngurpai eta yen benar batu kuda teh siga kuda abah teh langsung nah kalau wah pada ngujug atuh dia teh abah nalut lah nu pararit nih loba teh matanya ata piknik teh lain sulap atuh ngabri abah kadinya aduh mana teh batu kuda teh gitu sok ade naik teh udah nya aja gininya batu kuda teh ieu mirip kuda tah mirip kuda sancar katilang ku tangkal waru Ayo tanggal baru kan halang apa tadi teh kuda di tangkal waru aya nu luar tangkal waru nih kan kada huluna tahu aku tinggal bungkul kena abah we jeung mereka dibuntut teh tangkal aya teh dan kan pakir nyiharap kemana tuh itu niblat kayaknya boleh yang terang ayo kurang kerja abah itu lah iya tak gitu sebalas bukti akhirnya betul ayahnya tadi puncak Gunung Haruman nah abah tadinya terus abah ngobrol sekarang bisa bunuh dirinya itu kumaha cerita antara ieu teh kuda teh ieu cenah bah lamun buntutna anu kawetan awewe tingali buuk teh panjang siga kuda jadi nurut buat merenangnya iya coba mulai awakna bebeng rada nyengkong dan ngiblat itu ngiblat teh ka kidul ieu teh si kitu nyawana teh jadi kumaha awak tingali bararabang daerah mana kan itu ya daerah kidul teh na puncak Gunung Haruman ya nya huluna udah ngiblat mana nu ngiblat ka dieu beungeutna cenah siga pipi kuda lu jadi nurut buah gitu teh ieu kumaha dina antawis ieu di sopan apa teh teh dina antawis ieu kumaha atuh dina namina tah cenah bah dina ngaran ieu na ngaran kuda teh
nyata itu tuh Arba Puspa. Arba Puspa. Sayangnya ngaranna Wah, hebat. Arba Arba Puspa. Arba Puspa. Ari warnana hideung. Hideung. Nah, kita mah bisa lemah namina teh kuda semprani. Biasa hibar. Lamun urang cenah keur kaweahan ieu teh geram cenah atuh teh langsung beri hibar. Aduh, halusnya berarti aya sasakalan sesakalan baheula di dinya. Tah, dirinya jadi lamun ku apa bisa dikakeun dongeng ieu kumaha? Sok cenah da abah mah cenah pintar lah. Dongengkeun abah. Ngaran kuda cenah nyata Arba Puspa. Kuda teh. Kuda anu gaduna Arba Puspa. Ieuna cenah kudana nyata kuda hideung semprani. Oh jadi Arba Puspa teh ngagaduhan eta kuda. Eta. Eta teh jami eta Arba Puspa teh atuh kumaha? Duka tah. Oh, kalau Kantos itu mah zaman kerajaan itu mah duka jami, duka naon. Jami. Itu abang itu teh singkatna mah di damel dongeng, di damel buku. Di damel dongeng. Cing satu abah ieu lamun didongengkeun cenah. Naon ieu cenah Pak? Cek heula. Arba Puspa udahna hideung semprani. Ya lah terus geus aya teh lah dina hate. Naon cenah Pak omongkeun Pak? Panah itu penasaran. Urang nyen judul Macan Kumang Sakemaran. Kan cocok. Ini cocok. Cocok Macan Kumang Sakemaran ya Pak. Kuda mah Pak. Arba Puspa. Hebat si abah mah. Ieu mah coba kalamat. Lah insyaallah meureunang ke ku abah urang dongengkeun. Di antara dongeng sugan, mesin sugan ngaranna ge dongeng. Aya dongeng teh ya kitu tanya kadang nyata kadang henteu aya dongeng ngaranna ge. Tah perkawis dongeng mah pas tentang ke dina episode lain urang jabarkeun umpama carita ieu kumaha tanya wae. Tah dina mah abdi bade naros eta selain di Batu Kuda eta di Gunung Haruman teh aya naon deui? Aheng lah, model Cikakapa. Cikakapa yang lain apa dah? Cikakapa itu namanya tempat. Memang di Gunung Haruman kene. Bukan eta, di mana eta? Kelas dia cadas gantung. Eta dinya. Aya oge Pangkal Jaksi nu paling agung sasaurana di teh tempat bangsa anu ngageuh di dinya Jaksi teh kan kemarin teh pada rebas. Nah, karena teh di dinya jadi Pangkal Jaksi. Dan keuman atuh di kaina oge. Di kaina oge. Abah mang geus aya mah 4 dinten geus dirinya. Kalarang ku abah dinya. Banyak dia kene naik ka luhur. Alhamdulillah. Tuh para wargi kasepuhan ieu Yuswana atas istilah atas ujur tapi masih kena kieu naik ka luhur para wargi. Tah, ayeuna urang buar mengenai resep-resep abah-abah lagadona saksi hirup anu ti kapungkur ngabandungan nanti alam sekitar Gunung Haruman. Nah tiasa jag-jag di usia sakieu urang naoskeun naon resepna tiasa panjang usaha sareng sehat jag-jag juga budak merak. Abdi mau Yusua masih kena mengolah tapi terus segala karasa tapi abah kadang kala sita wacing naon wae resep supados awet ngora kumaha tah. Nah, abah mah nya duka kapungkur nya. Ari abah mah segala dihakan kalau oge. Baheula mah abah disirnya sambu. Kan cep aya mah pada makanan baku. Padahal teh sambu teh naon atuh? Makanan biasa sehari-hari. Model naon tah? Model talus budak enak apa we talus teh moal. Eta we nu bodas naon teh nu bodas anu siga eta teh naon ngaran teh? Suku apalin suku dan moa berapa moanya moa apalin suku moa dibalik ganyong naon ieu teh ganyong teh naon ari kumaha sifat beleguk deui ganyong teh hakanan baheula ayeuna tah ku ayeuna mah mana disebutna ge akar haur dan arengkel sia masuk ka manunggal kar teh ngeunah dihakan teh. Oh makanan bebu imah, entah makan bebu kepan dihakan imah. Tah, ini segala rupi, segala rupa nu aya di dinya. Tah, abah teh naon we segala abah tertangkan. Jadi
bodoh bocah apa dikulub. Bodoh bocah Pampai, abah itu. Itu ainamnya salah teh barang akan teh. Apa mah itu. Dah hayang teh sebab beas baheula mah. Hese banyak. Hese. Bodoh bocah dikulub. Da eta mah langsung teu bisa hipu tah. Ngobrol terus dipencet gelas kene bodoh bocah. Dibebek banget. Si eta teh si bodoh bocah teh kana jublek. Sangkan lemut. Puluhan udah nggak kau dengan saya titisan, kurang tiis. Nah, bukan apa? Lain dihakal. Nah, saya enak-enak aja. Bodoh tahu, aduh. Oke kan, terus abdi ngadangu kapungkur abang ngadongeng katos tuang hileud di kumaha ka? Hileud kalau hari ini tuang. Apa bakal dia? Bakal ke arah. Eta hileud. Dina tangkal aku baheula abang gerasa atuh moal aya dua saka jelema nu beuki hileud baheula abah budak teh batur mah geus adzan magrib teh dulu mah kacarai salat kumaha ieu ka kamar gandeuk tangkal aku kan Wah, pukut membebarara nya nu beuluan ku abang care heuy nonton karoba kabeh mun serat subhanallah kitu ka salawatu kaimah bubar kenisia ya abah nah dina kenisia kan bubar abah mawa baskom tah dicayan bari mau saku nyerek di borolok tah tuh abah si hileud nya dina baskom gede dengan dicaya jaroget kan gitu ceuleuh dina cai teh langsung gitu dina tanu cemotan sebasipun kena eta kena baskom. Nah, beres dirinya langsung abang ke cai. Kan cai mancung digelang sampai ke ladang hejo. Mun tai namanya daungan kan itu mah. Langsungnya digelang sampai ke pesta. Hah? Kempes ayan tinggal kulit dagingnya. Tinggal dagingnya bulu kepalin. Apa beli yang langsung bakal dapur diuyakan si hileud langsung digoreng persis rasanya kini apa kini apa anu di sawah anu aya jadi papantau gitu rasana teh da sieun aya kolot sieun enan amak gitu tah sumput ke buru-buru sarantang tah menang ngagoreng teh tuna babah teh tuluban cempai apa? Mungkin ada orang tua kan, mereka ini kan aku, ayah kakek mana aduh, ada deh, nyetirnya jadi dia dari kuma, ada itu nggak kurang, nah kurang enam, tengah kurang enam, baca hari itu mah terpanjang, langsung jadi kuma lah si kakek, apa sedih di sini kan, tapi dia tenang haram atau halal. Kita goreng halal atau haram penasaran langsung datang ke Ustaz si Bini Al datang yang yakin maka dia datang apa katanya enak cerai kan nanya ke Ustaz daripada pintar mana dina babak agama naon ada dina bakal haram anu teu meunang dihakan ke jelema teh naon wae. Nah naon kitu heuh mah nanyakeun lah ka Ustaz oge. Apa dijawab ku anu teh utak nanah getih jeung bagong gitu. Oh, Pak. Eta berarti ka kieu mah halal. Tah naon itu? Abi dieu ngagoreng hileud. Sarantah. Gak asa kasa kini seri main oke genam aku kan kumaha tuh digoreng langsung kok kurang tadi dahar ada guna eta haram tuh hari bagi macam hak anak dia berarti itu berarti nya kata mana ada dud tuh segala dihakan kembali ngajamin badan ayahku apa cina hidup dihakan nah berarti kalau di Sedayana
iya salah sahiji anu niatkeun revisi si Abah tiasa panjang yuswa tiasa jajak sehat mungkin kantos nuang anu memang anu istilah teh ilahar sareng sanes gitu yang model gini kan kurang mah katingal kan kurang mah gila nih kana oke Iya, memang. gila tapi si Abah mah dituang mungkin eta salah sahiji jamu obat kanggo nonton tubuh kurang Tapi kagak bernorak. kakiatan gitu nah enak kamu mah beli bade aya patalosan ke si Abah perkawis pengalaman kapungkur singkat wae mengen waktu namun kedak deui gitu Kanggo sementawis ieu mah sementara wis bung dugi. ya jadi na episode di sana sebenarnya aya sih kalau sadayana mung sakieu dina naon dialog Bisa jalan akhirnya kan. Insya dina episode di payung punten ieu teh berhubung syutingna kita keterminaan di badak guru masih suasana lebaran alhamdulillah datang masih ke kendaraan dicatatkan di kadia mungkin yang paling atau kurang ada dari akun sana tong hilap buka akun YouTube-na ATM Musik supaya setiasa nonton video ieu atur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang